Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fil babil isrin, adawuh Yusuf Al-Imam Ibnu Arabi radhiyallahu ta'ala anhu fil babil isrin dina bab anu ka 20. Hadzu ahli nari, hari bagian ahli neraka, minan naimi tina nikmat. Oh, jadi ahli neraka ge kabagian nikmat nya. Aya nikmat, nya nikmatna model kumaha gitu. Bagianana ahli neraka tina kanikmatanana teh eta adamu tawaqqu'il azabi, tiba nasiksa. Cicing mah cicing di neraka dan teu karasa siksana. Eta teh ahli neraka yang mendapat kenikmatan. Jadi di mana-mana ahli neraka asup ke neraka tuluy teu disiksa, nikmat gede eta teh. Jadi sigana bae asup ke neraka ge kitu. Nah, ulah hari gitu mah. Eta teh bagian nikmat di ahli neraka. Wa hadzuhum minal azab, hari bagianana ahli neraka minal azabi tina siksa, fi hali adamihi yaina dina nalika teu aya na siksa. Tah, pancet tadi kenikmatan ahli neraka itu tidak terjadi nasiksa ka manehanana. Ari bagian manehanana tina siksa dina nalika teu aya kajadian siksa ka manehanana, dina nalika tidak terjadi siksa, kumaha eta? Fala amana lahum, maka teu aya aman di manehanana. Jadi sanajan teu disiksa tetapi rasa aman mah teu aya. Jadi anger bingung, susah gitu cenah. Bisi boga anggapan bae ka neraka ge asal nu meunang kanikmatanana we ceuk Nikita Marjani. Misalkan teu disiksa di neraka ngan dina nalika da ari ahli neraka mah kudu kabagian siksa. Hari bagian siksaanana dina nalika teu aya siksaan ka manehanana naon? Nyaeta tidak akan merasa aman. Naon cenah? Moal ngarasa aman cicing dina neraka mah sabepanjangna kitu eta aman. Tadi babari we tuluy ku malaikat jabaniyah meureun. Nyumput kana hanapeun tangkal jengkol diudag. Emang aya tangkal jengkol di neraka? Mun aya teh mah nyumput ke gedong diudag kamana-mana ge beunang we di mana mah kitu cenah bitorikil ikhbar minallahi ta'ala, karena ini adalah jalan berita ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitu cek Gusti. Kalayan dawuhan Gusti Allah, la yufattaru anhum, dina surat Az-Zukhruf asanama, la yufattaru anhum ay la yukhaffafu anhum, manana la yufattaru teu diringankeun anhum ya siksa anhum ti ahli neraka. Jadi we jalan we keur nyingkahan keamanan di jero neraka. Matak tong hayang ka mana? Bisi make cita-cita segala hayang ngajaran ka neraka. Montong. Sanajan gratis oge di malahan mantong tong aya cita-cita pamit. Aya cita-cita ulin ka neraka.
tong hayang ulin-ulin acan. Wa qala sareng parantos manjangkeun masalah ya imam fi dzalika dina masalah ieu. Faqala fi babitsani wal isrin sareng anjeunna dadawuh dina bab anu ka 22 fi qoulihi dina masalah dawuhan Allah taala wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat naon Pak Haji Doni? Betul mah sok dibaca ku sarerea kita mah. Surat Yasin wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Manana wallahu alam bimuradi. Wa kullu syai'in jeung kana sagala rupa perkara ahsaynahu geus ngawengku kami nu agung kana ieu fi imamin mubin dina lauh mahfuz. Di sagala rupa katangtuan teh ku Allah geus dicatat aya catatanana di lauh mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma tulikeun ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pan gitu. Jadi segala rupa perkara itu sudah tercatat di lauh mahfuz. Bisi urang ragu-ragu buating urang mah hirup dalam dunia teh teu dikersakeun ku pangeran teh. Nu kumaha nu teu dikersakeun? Kabeh ge dikersakeun. Geningan aing mah teu daekeun wae ngaji teu dikersakeun daek ngaji teh dikersakeun ngedul kitu lin. Eta teh dikersakeun ngedul. Jeung aneh amisna ibadah nu ku urang dijalankeun ayeuna nepi ka ayeuna teh can karasa entah amisna ibadah teh kumaha dikersakeunana ku Allah ku urang mah teu karasa. Nah geningan ku ulama ku para wali mah karasa amisna tinggal turutan we atuh naon sababna eta para ulama para wali bet bisa ngajaran ngarasakeun kana amisna ibadah gitu. Dah sabenerna mah hakikatna sagala rupa pan geus ditangtukeun ku saha ku Allah kabeh geus dicatetkeun ku Allah di lauh mahfuz bakal kitu bakal kieu bakal kitu bakal kieu matak jawe urusan ridho Allah urusan ridho mah teu patula patali jeung garapan tapi itu mah geus sidik pilihan Allah tinggal urang tong hayang dipilih goreng ku saha teh. Jadi weh gede harapan ka Gusti Nu Maha Suci mugi urang sing dijadikeun nu dipilih di kalangan nu hararade kitu. Tuh, kumaha cenah eusina tawakkul syai'in asaynahu fi imamin mubin teh dawuhan anjeunna ilam. Ilam kudunya aja. Anna qaulahu ahsaynahu sesungguhnya dawuhan Allah ahsaynahu dawuhan Gusti ahsaynahu naon cenah eta ya dulu nuduhkeun ala annahu kana sayatosna Gusti Allah taala ma auda'a fihi illa uluman mutanahiyatan. Sekali deui dawuhan Gusti Nu Maha Suci ahsaynahu itu kumaha teh dawuhan Allah ahsaynahu ya dulu eta teh nuduhkeun ala Allah ta'ala kana sayatosna Gusti Allah ta'ala ma'alfihi Allah tenitipkeun dina eta dawuhan illa uluman mutanahiyatan kecuali kana ilmu-ilmu anu
Gusti Allah ngadawuhkeun asnahu teh nyaeta Allah nitipkeun ilmu-ilmu mutanahiyah, ilmu mutanahiyah maksudnya ilmu-ilmu anu aya batasanana, terbatas aya tungtungna. Da memang sagala rupa perkara ge lamun geus disaranekeun ka Gusti Nu Maha Suci moal aya anu kacantum. Lamun jalma namun sekali deui sagala rupa perkara moal aya nu teu kauninga ku Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Gusti Ma'asinahu ini memberikan isyarat nuduhkeun bahwa saya tosna Gusti Ta'ala tidak menitipkan ilmu kecuali ilmu-ilmu mutanahiyah alias dayana ada dina ilmuna Allah. Maka dari sebenarnya ayana ya ilmu ongkoh terjangkau mutanahiyah teh aya batasan, ongkoh bata aya batasan tapi khorijatan anil hasri lana, keluar tina pangitung urang sadaya tina moal kajangkau ku makhluk. Allah punya karena segala rupa perkara na dibatasi ka Allah tapi moal kajangkau ku makhluk. Mun urang tina ngitung ilmu-ilmuna Allah moal kaya moal kaitu rek di mana ngitungna, rek di mana gitu kan. Aya sabaraha hiji gitu loh, mereka dihitung aya sabaraha hiji moal ka udag moal rek kumaha udagna ada gitu. Jelas ya? Ya jelas nuduhkeun kana bahwa maha luasna ilmuna Gusti Nu Maha Suci. Qala parantos dawuh ieu Syekh dawuhan anjeunna wa qad sa'altu ba'dul ulama billahi ta'ala kaula parantos naroskeun ka ulama billah ka ahli-ahli makrifat ka Allah Subhanahu wa taala jami nu geus makrifat ka Gusti. Ditanya hal yasihu li ahadin hasru ummahati hadhil ulum, apakah boleh, apakah sah-sah baik keur seseorang bisa menguasai induk-indukna ilmu dia, induk-indukna atau nah mungkin bisa kejangkau atau nu pokok-pokokna pan ilmu teh aya indung-indungna ilmu malahan geuningan dina ilmu nahwu sorof nepikeun ka dinisbatkeun ilmu nahwu bapana ilmu sorof indungna ilmu meureunna indungna ilmu alatna sorof meureun kitu. Nah jadi indukna ilmu sorof teh ilmu alat teh nahwu sorof. Ari indukna ilmu tafsir beda deui, indukna ilmu hadis beda deui, indukna ilmu tauhid beda deui meureun kitu. Apakah sah mungkin alias bisa saja bagi seseorang menguasai seluruh induk-indukna ilmu ieu anu tadi aya dina ahsainahu. Sagusti kan kita dadawuna kulla syai'in ahsainahu, segala sesuatu itu sudah terkumpul fi imamin mubin, tercatat di lauh mahfuz.
Bisakah seseorang menguasai induk-indukna wa atuh nu dina nu aya di mahfud kumaha dawuhan anjeunna saur ulama al arif billah faqala na'am bisa iya komoh bisa ya bisa aya sakumaha hiya mi'atu alfi nau'in wa tis'atun wa ishruna alfa nau'in wa situ mi'ati nau'in katanya rasa hitung seperti indukna ilmu teh aya mi'atu alfin tulislah jadi kan ari dina bahasa Arab mah lamun rek nyebutan huruf angka teh dipapai heula nu gede heula gitu eusina di jerona geura buktikeun mimiti 100.000 cabang tambah jeung 28.000 jadi sabaraha 128 tambah jeung 600 cabang jadi sabaraha jadi 100 genepu enon kumaha 100.000 tambah 28.000 tambah 600 jadi sabaraha? Hah? Masih ya? Nah hitung-hitung naik kan? Nah gitu jadi 128.000 600 cabang ilmu catat surat sana 128.000 genep bener teh genep ratus cabang ilmu lo banyak ayeuna nu kurang diaji ti leuletik nepi ka ayeuna geus sabahara ribu ilmu bujung-bujung di ribu kitab hiji ge balik deui bari teu apal deui teu apa deui kitu cenah tanya ku ilmu ku ahli marifat maka panggih aya sabaraha hiji indukna ilmu nu ku Gusti dikumpulkeun fi Lauhil Mahfuz teh kitu seolah-olah pertanyaanna dijawab ku ya arif billah kabehna indukna teh aya 128.600 cabang ilmu cabang ya awas alias warna aya 128.600 warnaning ilmu ayeuna sawarna ilmu nu alhamdulillah pan ilmu nahu mah urang kaliwat nu ilmu syaratnya kitu deui tinggalna komo ilmu ma'ani mati nyawa acan ilmu badai komo ilmu bayan ngan ukur semut sikabaya tuh lumpatkan nu 12 pan teh mana nu 12 pan teh karek 12 pan padahal kabehna sabaraha 128.600 pan ilmu waduh ya waduh geus kitu semut naon waduh jadi loba keneh nu teu nyaho mata prek di mana jelema takabur ku ilmu ada gak jalan seseorang bisa mentakaburkan ilmunya tidak da bukti nama karek ilmu hijipan ilmu ge geuningan teu kakuasai kabeh bab ngalunggot we gunggu palolobana mah muka kamus deui kitu oge lamun meneran kumaha lamun teu meneran puncakna ngaji zaman kiwari mah ka mana ka Mbah Google mupatna teh watak sigana mah murid Mbah Google ka beharan kitu minangka bageurna ningali nu live streaming minangka teh
eta ki bari teu di Bandungan sing ngabandungan video na we lain ngabandungan kitabna da teu boga kitabna ge pan eta ge ngaji ka dieu teu marawak kitab da teu gablek jeung munguli di kersakeunna teh aneh ngadaguan ajengan bageur dibagi agarnya dibagi deui bagja dari ente mah lebih tahu tentang kebutuhan ajenganana di dia teh. Nah kumaha kebutuhan ajengan teh kan kurang amal, ngarah loba amal, nya ngawurugna, nya mere daharna, nya mere kitabna gitu. Cukup we lah urang terima beres gitu. Masya Allah gitu sudah sekali deui. Jadi sakabeh ilmu teh nah cenah ge teh SBG induk na teh 128.600 cabang ilmu. Cek pertanyaan tadi, mungkinkah seseorang bisa menguasai ini? Itu menjadi masalah. Apakah sah seseorang menguasai? Iya, gitu kan? Jawabanana na'am, komo. Bisa asal Gusti berkehendak ya gitu tinggal asal Gusti berkehendak. Ari pekenya urang ngabandungan jelema nu palalinter geuningan tina bahasana ge lolobana mah teu kaharti. Contoh kan urang teh cicing di alam sabab disebutna teh alam asbab gitu kan kuno karar itu mah bahasana ge geus robah lain alam asbab deui kaum kausalita kan teu harti aing mah naon kitu teh nya oh ternyata orang-orang yang bergantung kepada sebab tuluy deh puncakna dalin sakadar sabab geuningan walahan sabab mah tidak ada tapak tinapakan sekian sabab anger we tinapakan mah Gusti Maha suci dina pan ilmu tauhid cabang-cabang cabang-cabang ilmu tauhid lain sakadar itu lain sakadar wujud idam bako kholafatul lil hawa disi lain gitu ukur lain semet eta urang pan udah apalkeun eta we ukur eta ge lamun geus katalar nepi kana naon mutakaliman jeung Sundana teh naon ngaranna teh asa geus jago teh tamat euy tauhid tamatna haid tamat teh tamat ujung-ujung di tamat jauh karena tamat ya nanti kok namanya jonanya aliasan nah itu di ujung-ujung di tamat yang ngaji tauhid panjang kene wah panjang pisan ini jadi bisa 100 sabar cenah ya ayat 128.600 warna ilmu kullu nau'in minha yahtawi ala ulumin la ya'lamuha illallahu ta'ala sia baik hadinya aya deui tah kullu non cenah nau'in sakabeh warnaning ilmu masing-masingna minha tinu 128.600 ilmu teh yahtawi ala ulumin menguasai kana sapirang-pirang ilmu la ya'lamuha illallahu anu teu kauninga kecuali ku Allah masing-masing memiliki sok kadinya kana halah beuki berat segala deui
kullu nau'in minha tiap-tiap cabang tinu 128.600 warnani ilmu yahtawi ala ulumin menguasai kana sakabeh ilmu-ilmu la ya'lamuha anu teu ninga kadinya illallahu taala kecuali Gusti Allah taala. Geus kabayang we hartina beuki kabayang we ayeuna mah beuki teu nyahona urang teh. Oh kabayang. Jadi paingan di atas langit ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Gitu sakabeung mah kadang-kadang jadi tibalik nu disangka ku orang berilmu ternyata eueuh nanaonan, disangka ku urang eueuh nanaonan sakabeung mah justru dia itu orang yang penuh ku naon ku ilmu. Arepek teh bukti para wali mah tara nemongkeun kawalian kan gitu lin. Dalamun wali nemongkeun kawalian sigana euy teuing kumaha ye jelema aredan kabeh. Da kumaha tuh. Jadi nemongkeunana teh anu picawadeun jelema we rata-rata kadang-kadang supaya teu diteguh kawalianana nepi ka kitu. Nah dah hakikatna para wali mah rek nulungan jelema teh sina salamet di akhirat. Sina naon cenah? Sina salamet di akhirat nepikeun ka sohagna mah di dunya mah paduli sia rek ripuh ge nepikeun kitu keun bae gitu. Naon sabab? Ya intina mah karena seseorang tidak akan bisa ya menguasai sakabeh ilmu. Cek keterangan ayana siran mahawal ilma jami'an ahadun la walau marosahu alfa sanatin. La mahawal ilma tidak akan menguasai karena ilmu jami'an seluruhnya saha ahadun saurang oge la walau marosahu alfasanatin tidak walaupun dia belajar sampai 1000 tahun tong atus 1000 tahun lamun hiji warna ilmu dipelajari 1 tahun. Ari tadi induknya sabaraha ya 128.600 cabang lamun sawarna ku satahun berarti kudu boga umur sabaraha 128.608 tahun make 8 tahun lah make 8 apa mimiti ngaji umur 8 tahun bener tuh dalam inti orok lain ngaji teh jadi nanti oh gitu berarti baik ayeuna warna ilmu nu 128.600 warna teh ya mau dipelajari 1 warna 1 tahun yang berarti umur sakit tuh matak paingan tahu kading 100.000 tahun seseorang menguasai eueuh bukti nama jelema nu umur 1000 tahun. Tak sapinter-pinterna ahli dunya angger moal nepi kana bodoh-bodohna ahli akhirat. Sekali deh, sapinter-pinterna ahli dunya moal nepi darajatna kana darajat pang bodoh-bodohna ahli akhirat. Ngerti itu maksudnya? Sebab ahli akhirat mah sanajan bodoh dia mempelajari tentang akhirat, artinya dia tahu kamana pangbalikan jelema. Tapi ahli dunya sanajan sakabeh ilmu nagus kakuasai ilmu dunyana si eta can apaleun jalan balik kitu geus. Harita can apaleun jalan balik da kabeh ge buktina mah eueuh jelema nu hirup saumur-umur.
Karena balik we tungtung natenangan we jalan balik nu pintas teh kemana yeuh jalan corona teu kudu disalatan teu kudu di meureun kadinya lompatna naudzubillahi min dzalik tah itu hebatnya kitu da ieu mah ilmu ulama hebat teh ilmu saha ilmu ulama bisi urang teh ngalamun bisa gitu ilmu nu sakitu lobana ku Gusti dibikeun ka urang cek tadi ge dijawab naam pake teu bisa segala maksudna bisa geuningan teu wae atuh da siap konoke kana kayang seragan lagi aing mah teu bisa wae ragap diri katina emang si lain saha budak tinggal kitu we ngajina oge saminggu sakali eta teh getol teuing saminggu sakali teh. Oh, asugana teu rada dileuwihan na tong saminggu sakali teh, saminggu 2 kali anger tong wakaning saminggu 2 kali. Unggal poe ngaji, pek tanyakeun ka santri anu di pasantren kan unggal poe ngajina teh malahan dileuwihan, lain sakadar unggal poe jeung unggal waktu, unggal geus salat teh tuluy ngaji, unggal geus salat tuluy ngaji, pek tanyakeun jara diajengan kabeh. Kakuasai ilmuna nu dikobong kabehanana henteu we nu napalna mah ilmu ngaliwat teh paling oge kitu kan lamun ngaliwat tapi pasantren zaman kiwari pun tidak ada ngaliwat dikobong teh matak tempo balik teh ka imah biko we teh bisa nyatu-nyatu acan aduh kumaha ieu masyaallah paingan matak hebat tradisional baheula santri teh bener ngaliwat masak sorangan geus sorangan ayeuna panan masantren nyeuseun sorangan cek indungna teh atuh sia teh meureun rek jadi pembantu di ditu teh kitu rek kumaha meunang ilmu atuh rek kitu mah tapi sakumaha luasna ilmu apabila Gusti berkehendak memberikan ilmu tong pesimis ya bisa wae urang mah tinggal kieu we ka Gusti mah berharap mugi Gusti maparinan ilmu anu manfaat keurnaon kurang sok dibaca rubanan fa'na teh pan meureunang eta teh di antarana nyeun jalan sugan meunang ilmu anu manfaat kitu. Oh, mun bisa mah tambahan deui jampena teh jeung papahamna Sulaimana Daud jeung satuluyna. Naon we kabeh-kabeh ngaran-ngaran ilmu anu matak enon ngaran-ngaran doa anu keur ngabukakeun ilmu pek kadinya baca kabehanana. Mugi-mugi urang sararea sing dipaparinan ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu mugi-mugi jadi ilmu. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mursalin wa ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa sami fadikal wasi' ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fatah ya Alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa